contoh rek ngaji aduh teu purun di imah teh ngaji ge sok kalah nurutannya tapi maksakeun urang teh leumpang salengkah nepi we ka madrasah geus di madrasah ge da teu semangat ieu hulang-hulang nu mekal HP mah ngoprek HP nya ningali naon we supaya teh keselnya eta teh gogoda wungkul lamun kuat nyingraikeun ngaliwatan kana eta gogoda maka bakal menang ganjaran anu gede sanajan spontan ganjaranana mah teu karasa di dunia. Tuluy nomor kadalapana turut kana dawuhan Nabi ulama jeung nu sejena aya naon ieu teh terakhir atau terakhirnya anu terakhir nomor kadalapana ciri ulama akhirat teh sok turut kana dawuhan Nabi. Urang mah teu apal dawuhan Nabi teh duka nu mana nya. Ari dawuhan Nabi teh namina hadis. Teu apal urang mah hadisna oge aya nu geus katalar hadis hiji atuh terang innamal a'malu binniyat terang terang ari ngahormat tamu teh sae eta teh hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu terang ari ngaraksa kana tatangga teh sae tah eta teh hadisnya fal yukrim jarahu. Oh, aya MBG nya. Kenging hiji ewang nya, tenang ya. Tah eta nya. Urang mah teu apal cenah kana hadis mah boro-boro diajar hadis. Sakalian diajar rakatan salat oge hese. Aya warasatul anbiya warisan para nabi anu dinamian ulama kahandapna makiai kahandapna ajengan diajar ilmu fikihna dalamun urang teu apal ilmu fikih rek kumaha salat urang urang mah teu apal ilmu fikih mangan salat mah bisa bisa salat teh ngaranna ilmu fikih. Apal urang ge salat mah mimitina sok maca usholi tuluy takbiratul ihram bari leungeunna diangkatkeun. Tah eta teh naon ngaranna? Fikih. Apal urang ge lamun salat teh sok maca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, salam. Tah eta teh ngaranna naon? Fikih. Iraha urang mimiti apal fikih nya tergantung aya nu apal ti keur sakola diniyah mula kabawa nepi ka kolot teh kosi diajar deui aya oge anu apal na teh geus kolotnya eta mah iraha we apal namangan salagi urang can ngaji urang boga kawajiban diajar kana eta ilmu fikih terutama anu menyangkut kana peribadahan salatnya. Salatna kudu bener, lain ngan sakadar ungkug-ungkugan, lain ngan sakadar cucu lautan, tapi sing bener timimiti takbiratul ihram Allahu Akbar. Nu sok ngangkat leungeun mangga angkat leungeunna nu tara oge dina naon da ieu mah ngan sakadar sunat ngan lamun di urang aya nu salat teh ngangkat leungeun bakal diaromongkeun. Ciri naon tah? Urang mah ngaji fikihna sadenge sok aya ningali nu salat leungeunna teh diangkat Allahu Akbar. Oh tara bisi aya ulah digeureuh-geureuh dan ngangkat mah hukumna sunnah. Dina ngangkatna nya bisi aya nu can terang. Lamun rek diangkat Allahu Akbar, ieu aya dua pilihan.
hiji cicing heula, anu kadua langsung. Lamun langsung Allahu Akbar. Lamun cicing heula usahakeun cicingna kudu aya saukuran maca subhanallah sadetik atunya. Allahu Akbar. Ulah kieu nya eureun nya cicing tapi cicingna sakedeung Allahu Akbar. Eta teh lepatnya aya anu ngabatalkeun. Tapi lamun bade cicing, lamun bade langsung sabab salat batal ku gerakan 3 kali bari tuluy 3 kali teh mana? Iya lamun langsung Allahu Akbar sabaraha kali? 2. Ieu hiji Allah, ieu hiji Allah, berarti 2. Ayeuna lamun eureun heula bari eureunna sakedeung Allahu Akbar. Jadi sabaraha? 4. Ieu 2 kapisah ku eureun kahandap deui 2. Jadi 4 sedengkeun 3 kali gerakan tuluy-tuluy salat bisa batal. Maka keur ngangkat ieu teh bisa eureun Allahu Akbar. Sakumaha eureunna? Saukuran maca subhanallah sok urang. Subhanallah. Taruhlah sadetiknya. Allahu Akbar. Berarti Allah 2 putus hu akbar 2. Tapi lamun eureunna sakedeung Allahu Akbar hiji 2 3 4 da masih dianggapna nyambung. Tah janten dina masalah ngangkat leungeun oge teu kenging naon, teu kenging sakahayang, tapi aya aturanana lamun pananganana bade diangkat. Urang mah rek langsung kieu we Allahu Akbar. Mangga wae ngan teu gaduh ganjaran pasunatan ngangkat panangan. Kartos deu. Tuluy dina doa iftitahna. Urang arosok maca doa iftitah. Anu mana doa iftitah teh? Allahu Akbar kabiro eta nu masyhur. Sanajan doa iftitah teh seueur. Bisi aya nu salatna tereh cenah si eta teu maca doa iftitah. Seueur doa iftitah diantawisna doa iftitah anu pendek nyaeta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Tos eta doa iftitah. Doa iftitah di mana eta? Eta teh tina kitab Sapinah. Urang kantos ngaos kitab Sapinah? Kantos merenya pirakun teu sama sekali di dinya aya eta teh. Nah